Mangga sok deku mamahna dicepeng panangana sok aana deku nyuhunkeun pidoananya tinu janten sepuh urang. Mudah-mudahan sing di barokahan Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mama, hapunten abdi hapunten. Tina sadaya kalepatan abdi anu kantos ngaherinan dina rahim mamah. Mamah tangtos kahesean, mamah tangtos kacapean. Ngakandung abdi 8 bulan lamina. Mamah teu ngaraos aral subaha, teu ngaraos capek. Mama sanes lalakon sakedap abdi nyadap pinareup mama nu sakitu lamina dugi ka hepe. Dugi ka kumaha oge abdi teh moal tiasa mulangkeun ti susu nu jadi indung. Abdi nu purah ngukuntit nambih kapusing ti kiwari ti kawit alit dugi kawan cikiwari. Mun siang alimpa anggang nogel montel dina cangkeng. Mun wengi teu ngari jempling. Dinten ayeuna abdi ngawitan bade nincak hambalan rarabi. Ngaraos honcewang rumaos tetigin kana wawadi. Joledar kana papatah nu janten ibu. Ayeuna abdi nedapi duaan anu kasuhun. Mudah-mudahan abdi teh sing dipikarido ku Gusti. Amin amin ya robbal alamin. Parantos cekapnya gelis kasep mangga dipeluk heula mamahna. Anaking jungjunan kalbu hidup entong loba wakca dakam kalah nambah ramisa. Insyaallah hampura jeung pidoati mama teu kudu dipenta. Anaking mamah teu mamrih panyait, mamah teu malar pamulang esturido sejala lanjang. Bral ku mamah didoakeun sing pinanggih jeung kabagjaan. Amin ya robbal alamin. Parantos cekap alhamdulillahirabbil alamin. Mangga ayeuna gentos kanggo ka mamah mertua heula geulis kasep. Mangga sok calikna ngalih. Mangga. Sapertos tadi dicepeng panangana nyohonkeun pidoananya tinu janten sepuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mama, ieu abdi putra nu enggal nedapi doana ti mama. Omat abdi teh ulah disaha-saha. Abdi teh nedapi ulang sareng piuruk ti mama. Mangga dipeluk heula mamahna geus kasep. Anaking anak mama, anjeun geus jadi anak mama. Mamah bakal mikanya kahidep. Mamah moal ngawilah-wilahi kahidep. Mihape salaki hidep, mihape ka pamajikan hidep. Kudu babarengan dina ibadah ka Pangeran. Anaking bral geura ngojayan cita-cita dina dasar niat anu hade dipasieup ku takwa ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Parantos cekap alhamdulillahnya kanggo mamahna. Parantos mangga ayeuna gentos ku apana masing-masing heula. Mangga mamahna calikna ngalih. Ayeuna gentos ku apana mangga. Sapertos tadi dicepeng panangana kedalkeun tina ati sanubari hidup duaan mudah-mudahan dipikarido ku Gusti. Mangga sok dicepeng panangana. Bismillahirrahmanirrahim. Apa abdi nyanggakeun beheung teg-tegen ti goro-gorokeun suku genteng blokkeun. Abdi nyanggakeun sadaya-daya rumaos tukang wangkelang tara tumut kana papatah nu janten rama. Bobot pangayon aya dina salila rama. Mangga nyanggakeun sadaya-daya. Abdi teu weleh nedapi doa sangkan hirup abdi salamina aya dina ridona Pangeran. Mangga sok geura peluk apa anak geulis kasep. Anaki ayeuna hidup boga pangbeberat dada. Bral hidup geura miang
Gera ngalengkah sing tatag di barung ku tawakal kanu ngayuga sok gera cengkat anaking gera tandang makalangan sang harapan sagala nu bakal datang. Mudah-mudahan hidup duaan sing dipikarido ku Gusti. Amin ya robbal alamin. Parantos tekap alhamdulillah ayeuna gentosan kanggo ka apa mertua heulanya. Mangga sok sapertos tadi nyuhunkeun pidoananya tinu janten sepuh urang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ieu abdi putra nu enggal mugi katampi janten putra supados abdi tiasa sasarengan sareng pun bojo sareng pun lanceuk dina ngambah sagara rumah tangga. Apa omat bimbing abdi arahkeun abdi kana jalan anu dipikarido ku Gusti kalayan dugi kana cita-cita harapan sadayana. Mangga geura peluk heula apana kaset geulis. Be anaking kabeh oge anak bapa insyaallah sakamampuan bapa rek ngebimbing ka hidup bapanya ka hidup lantaran hidup nurek nuluikeun lalakon bapa ka hareup. Bapa ngadoa jang sararea mudah-mudahan hidup sing dijadikeun kulawarga anu sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga ayeuna urang lajengkeun nyaeta kana acara suap lingkung. Mangga calikna ngalih apana dicepeng panangan gadis kaset. Mama hapunten abdi hapunten tidak samudaya kalepatan abdi nedapi dua anak wirehna abdi bade jengkar ti payuna mama abdi nedapi dua anak anu kasuhun. Mudah-mudahan abdi teh dipikarido ku Gusti. Mama sareng apa sing sehat ku abdi didoakeunnya. Mudah-mudahan mama sing dipanjangkeun yuswa. Mudah-mudahan abdi aya dina ridona Gusti kalayan dijantenkeun rumah tangga anu sakinah mawaddah tur warahmah. Amin amin ya robbal alamin. Parantos cekap alhamdulillah. Mangga sok dipeluk geulis kasep. Bral anaking hidup duaan ku mamah ku apa didoakeun hidup teh sing dijantenkeun kulawarga anu sakinah mawaddah tur warahmah. Amin ya robbal alamin. Parantos cekapnya mangga sok gentosan kanggo ka apa nanya. Mangga sok dicepeng nyuhunkeun doana tinu janten sepuh urang. Mudah-mudahan hidup dipikarido ku Gusti. Apa abdi nedapi doana abdi teh bade rumah tanggi sing tiasa sing dijantenkeun kulawarga anu bahagia kalayan dijantenkeun kulawarga anu sakinah mawaddah tur warahmah. Amin amin ya robbal alamin. Parantos cekap gadis kasep. Mangga sok bral anak king ku apa ku mamah didoakeun pisan si hidup teh sing saroleh sing dibagjakeun ku Allah. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mangga sok disuapi mama. Alhamdulillahirabbil alamin. Palawargi sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Ditempel heula Pak. 1 2 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Saurna hoyong sakali deui Ibu Ramana cenah mangga. 1 2 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun mangga. Alhamdulillah udah cukup AA. Satu, dua, tiga. Siap.
Diangkat, diangkat. Satu ke sana ya. 2, 3.